Mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Rusiah Tunjung Sari. Ieu dongeng para wargi karangan Euwa Tatang ayeuna teh nincak bagian kagenep. Para wargi anu mulia mangga dongeng urang teraskeun kumaha Japar sabada anjeunna nyepeng hiji kalungguhan jadi direktur perusahaan dea. Mangga urang teraskeun. Memang ari katinggalina kuno jadi pamajikan mah para wargi jeung kuno jadi mitoha. Japar teh jujur nu hartina mah teu boga lampah serong. Resiko sapopoe ngocor kanu jadi mitoha aya 2 minggu sakali aya sabulan sakali sok setor hasil tina perusahaan. Boga motor nyebutkeun hasil tina usaha kana hayam. Padahal bisa ngabayuan pamajikan 2 jeung bisa meuli motor teh meunang ngagasab di kantor. Ceuk zaman ayeuna mah meunang korupsi. Atuh setor kanu jadi mitoha sesana nu dibancang ku manehna. Samode ti heula aya nu mayar hutang 1,5 juta. Dibikeun ka mitohana mah 400.000 kitu ge ceuk manehna sawareh dipake mayar listrik jeung telepon 170.000. Nu katarima bersih ku ibu dedeh mah ngan 230.000 ku manehna 1,1 juta. Duit sakitu teh diserenkeun kabeh ka Rohaeti pamajikanna nu ora. Da nya kitu ceuk tadi ge ngaran Rohaeti. Dina ieu carita kasebut awewe pangeretan. Tur pinter dina ngarayuna. Ngarayu lalaki. Ongkoh Rohaeti teu sabongbrong teu weleh dudukun bae. Nyaan ayeuna mah Rohaeti senangna. Teu kurang ku dahareun, teu kurang ku pake ceuk cohagna dahar kariam pake karirap. Sajaba teu kurang ku dahar jeung pake teh geus reuncem ku perhiasan. Imah nu tadina panggung geus jadi gedong tur boga lanjang katelah nyaeta biiwang sanajan lanjangna geus nyedek ka tengah tubuh oge ari kana barang gawe masih ngerenaker lamun nyarita para mitra sadaya atuh caweh wer jeung lenger keneh sakitu kulit geus peot jaramieun teh. Hiji poe pareng ngagayuh ka malam minggu. Pareng hade poena Rohaeti jeung Japar arinit ka kota. Rek ngadon lalajo film ka bioskop. Sabab Rohaeti ngagegejeg we cenah. Hayang ngajak lalajo teu ngaraskeun kana kacape nu jadi salaki. Najan ngarasa capek tur hayang ngaso oge keur Japar teu weleh nurut. Teu weleh nganteur kana kahayang nu jadi pamajikan. Da eta geus kacekok tea ku kapa atawa ka parabunang. Ka pamajikan nu kolot mah di mana teuing daek ngajak pelesir atawa luluja lalajo. Ari lain mungaran hahadean mah kitu ge ngan sakali-kalina. Harita Rohaeti make rok mini setengah orat, sapatu hak jangkung buuk nu tadina sapanjang-panjang diponokeun ti dituna yang disebut mojang modern. Buuk nurutan denimor, penek nama jadi ningkah majah teh. Sieun aya nu nyebut wanita kuno tinggalin zaman. Nu ka tukang-tukang saacana kawin ka Japar cukup make samping jeung kabaya, kitu ge samping geus lalayu sekar geus leuseuh, rajin sawaktu-waktu. Make rok teu matut guyubo gaya bag, siga eta siraru, cenah siga balon. Tapi ayeuna maningkahna teh turun nyetak bea kadae. Sanggeus Rohaeti jeung Japar arinit mah, biiwang lanjangna gegeren dengan sorangan. Bari gajanteng nyerangkeun nu jadi dunungan tina kaca janela. Ditingali teh heueuh. Nu jadi dunungan awewe heueuh, Neng Teti. Asa beuki nyetak we, beuki ganjen, beuki asoy. Initna ka kota make jeung rok pungsat. Sapatu jangkung teu sieun-sieunun ti jalikeun. Jadi ponok bibir dibeureman, pake kenjana nampi gincu. Heueuh. Tipi kenca katuhu dibeureman, panon dipulas ku semu bulao. Leumpang siga nu diaced-aced. Siga rek nincak teh koto, kawas ku darengong. Heueuh, pan ku darengong ge. Mun ditabeuhan teh meni aced-acedan. Heueuh. Di mana salaki rek init ngantor, ringkis heula. Di mana salaki balik ngantor, dipapageun ku engkis.
Bajah teh ngarah nu jadi salaki beuki lengket beuki masket lamun kitu teh mah bisa mengambil hate salaki tapi da nya ketang karasa aku diri aing baheula sanggeus pepegatan jeung bapada budak kusir delman urang Ciburahol ruk kawin deui ka Bandar Hayam urang Ciborete aing mah leuwih ti Neng Teti ngarayuna kanu jadi salaki geus puguh salaki rek init usaha atawa balik usaha teu boleh diengkis sajawati kitu balik usaha sok ditanya papap bade tuang heula atampi bade selip heula lamun maneh ceuk manehna hayang selip heula aing tara mikir dua kali teu ngingetkeun kana hareudang bayeungjang terus we langsung selip srek-srek nong heueuh mematak si papa teu boleh nyaah ka aing ceuk paribasana boga dahareun sahuap sakopeun kajeun teu manehna lamun aing aya kahayang atawa pamenta teu boleh dicumponan ngan teu we aing menta dicekek mah da sieun he's dead aing mah awak ye aing mah lamun nyaritakeun jerek nong sok inget dina dongeng karangan si Uwa teh anu ngadongengna baraya urang nah teh bare si Uwa urang wetan pantes disebut jerek nong teh aduh aing mah lamun inget teh boga salaki ka Bandar Hayam teh sok seblak hate teh inget tur kasawang keneh we anyaran kawin berbulan madu di sisi basisir Panganaran tuluy aing ngagolehe kana lahunana si papa bari punuk ditarik sina tungkul ngarah teu leugeg teuing ngan hanyakal ponok umurna lamun teu ponok umurna akibat bengek meureun cantang tu aing ngalaman bubujang samodel ayeuna tapi sakituna deui keun bae manah kieu ge geus nasib aing kudu kieu ceuk basa Indonesia teh mah tidak ada bunga yang tak gugur. Kumang merindukan bulan, kasih dan cinta hanya dalam impian. Cekekek. Cek Iwang ngecewi sorangan keur kitu torojol ibu Munah indungna rohaeti. Iwang ari maneh keur naon ngajajentul we di dinya. Lain rek ngagoreng lauk emas ai maneh. Cek ibu Munah bari ngeuneuteu. Ya Allah ya Robi Gusti leres ibu aduh maksa teh bade ngagoreng lauk ngadon kabeng bat ningali Neng Teti ngangge rok mini di sapatu jangkung nyolenangkeun tas sareng ngangge kaca soca angkat meuni lemi pakaleng-kaleng sareng aden nyaan meuni asoy kaungan putra teh nyaan nya nu mapah duaan lir ibarat Batara Kamajaya sareng Dewi Ratih ibu aduh nyaan abdi ka kasabat istri asa kabongroy ku Neng Teti leres ibu sing sumpah sing demi sumpah nage eta ningali aduh sumuhun ngo ieu rok mini sugan mah eta ningali meniting bore nyai kitu ampun teuing cek Iwang lain buru-buru garang gawe kalah ka ngecewis atuh saha heula indungna ide asik nih ye leresnya ibu aya paripaos uyah mah tara teh kaluhur ide sanes ku kitu ningal neneng sareng aden sepros keris manjing warangka sareng urang kota teh mah pasangan ideal tadi ge disebatkeun lir ibarat Batara Kamajaya sareng Dewi Ratih nyaan neneng bagja kaungan caroge ka direktur ibu anom keneh sareng pada harmonis direktur muda teh atuh dupi aden sareng neneng nikahna teh nuju bujang sareng lajang ibu cekekek Iwang jadi kapapanjang ai maneh ngomong teh make cekekek naon teh sumuhun kitu maksud teh alah sumuhun lain si aden maduda si Neng kasebut rana bengras bengras naon rana bengras ibu rana bengras teh sanes rana bengras minten rana bengsrat maksud teh rana bengsrat ibu teh nama nguping abdi mah rana bengsrat piraku maneh teu ngalaman boga salaki dua kali teu nyaho rana bengsrat rada bengsrat onaman mah ye disebut rana bengsrat teh kung si boga salaki ngan ukur 2-3 poe diserahkeun deui bari can hade pamikitu mah sami sareng gadis keneh atuh ibu nya manari gadis mah can pernah boga salaki utan neneng nikah ka aden teh rana munsrat si cawi mah sia mah ciwang dasar si ciwang kalas nu ebe naon rana munsrat lain rana munsrat si rana bengsrat sumuhun rana bengsret bangsret serat sumuhun ide lepat nyangem ibu aduh ampun sakawitna mah bade nyangamkeun rana bengsrat ari heug teh rana munsrat dupi aden leres dudana teh sumuhun teu kagungan garwa jangan sok aya pameget nu nyaurkeun
duda istrina tos dipirak atanapi istrina parantos ngantunkeun ari heug teh kagungan istri kalayan istrina ngajorag jeung ai pamegetea atuh nyebatkeun ieu bujangan padahal di bumina reu aya ku putra cenah kitu aya paribaos sakitu sok aya laguna geuning ibu ceuk Iwang bari ka papanjangan sedeng rek ngagoreng lauk mah encan prakene lah keun bae nah rek nya duda rek boga pamajikan ge dana kami mah teu ngarebut salaki batur tara nyogrog-nyogrog ke diri ka lalaki labunya teh mah si Aden boga pamajikan heug pamajikan ngajorag ka dieu sina dilawan we ku anak kami ongkoan si Neng boga salaki ka Den Japar teh lain kahayang anak kami tapi kahayang si Aden mun teu sirik na ngalehor we baka tingku hayang ka anak kami teh kitu Iwang cek Ibu Munah para mitra ngajelaskeun leres ibu mupakat satuju saurkeun ka Neng upami ade ngabobodo nyaurkeun duda henteu kagungan istri padahal kagungan lajeng si istrina nu ieu nu sepuh ka dieu ngajorag ka Neneng kalian bade ngayakeun tindakan tong sieun-sieun lawan we kitu ibu ya Neneng mah teu rebut saroge nu sanes pami Neneng teu wantun ngalawan sawios abdi ka payuna sugan jerek nong sareng abdi sanos abdi tos kolot ke bari aya nu nyebutkeun abdi domba Garut boleh coba sieun sote atanapi teu wantun sotenan pami abdi nincak dilepat ari nincak kangge leres mah kangge naon ngai sieun-sieun teuing samaru kumaha di domba Garut domba adu ge saralae ieu domba bikangna bae baranahan sakali borojo dua cek awa Iwang kawas nu heueuh gede kawani bari manehna ngaku sorangan nyebutkeun domba Garut lah meunggeus cawa Ciwang sia maneh mah sok terus ngaco ngomong kemana karep wae kan cakar itu gara ngagoreng lauk tuh alah leres we kapan abdi teh bade ngagoreng lauk cekeukek Iwang nyirilik para mitra ka tukang tuluy ngagoreng lauk anu geus meunang nguyahan atuh Ibu Munah nutupkeun jandela kamar jeung hordeng sabab geus magrib abongkena aya paribasa kuat adat batan warah atawa adat kakurung ku iga hese rek benerna hese rek robahna jalma nu tadina geus goreng kalakuanana goreng we tuluy para wargi sadaya atuh harita oge atuh memang kitu para mitra sadaya tapi teu kitu kabeh kasebut jalma nu tadina goreng tetep we para mitra henteu kitu kabeh cek paribasana teu kurang jalma nu tadina goreng kalakuanana jadi sadar para wargi malah mah nyaeta babalik pikir bisa ngarobah akhlak kalakuan ku manehanana sorangan ieu mah nu tadina goreng tetep goreng malah para mitra leuwih ti goreng teh ku keur ngaranja para dina ieu carita atawa dina ieu dongeng ukur 2-3 bulan Japar siga nu mikanyaahna kanu jadi pamajikan teh atuh bohnya kudahareun bohnya ku ngarisikoan kitu deui ka Ibu Dedeh mitohana nu ka tukang-tukang masok setor duit tina hasil perusahaan tapi ku ayeuna kanu jadi pamajikan jarang ngarisikoan samalah jarang balik aya kana samingguna sedeng karohae ti mah pamajikan anu ngora teu sirikna bro-broan hayang naon teu weleh dicumponan da eta ongkohan rohae ti hade kebulna loba menyana caturkeun para wargi Japar geus aya kana 10 poena teu balik-balik ka pamajikan nu kolot atuh teu matak aneh lamun Neng Dewi ngarep-ngarep teh bari hate teu weleh ngarasa hariwang sok ingis nu jadi salaki manggih kacilakaan mana kakandungan geus 7 bulan nu maksudna mah sakuduna mah kasebut dara sok aya salametan 7 bulan sedeng Neng Dewi boro-boro boga duit pikeun salametan 7 bulan keur dahar ge dibelaana guda gade sajabati kitu ngarasa era sanajan kudu jadi inum oge nyata ku Ibu Dedeh geus jodei nanyakeun Japar sabab Japar geus aya kana 3 bulana tara setor-setor ku dasar kitu bleng we Ibu Dedeh tara datang-datang taksiran ke heuleuh atuh Neng Dewi ge sarua tara datang-datang kanu jadi inung sabab ngarasa era harita para mitra waktu Neng Dewi tas meresan tempat sare tuluy kaluar ngadon ngajejentul di teras
Satiap aya lalaki tumpak motor tesirik na disidik-sidik. Bisi salakina Joel tapi jo lain. Keur kitu toro Joel biijot lanjang nyamperkeun kalawanan. Neneng, dupi ieu teh sosin teh bade di kumaha? Pokna bari nitu. Kumaha bibi we? Rek dikitu rek dieu ge tong nanyakeun ka abdi, terus sakieu bari ngungna. Kang Japar geus aya kana 13 poena teu balik-balik. Coba ngarasa era kudu jadi indung nanyakeun Kang Japar geus lila teu setor-setor. Mana nying hareupan 7 bulan piraku teu ngabubur-bubur acan onaman. Kasebut ka kandungan mungaran atawa dara di. Ceuk Neng Dewi nyaritana Daria. Atuh pas semona ge alun. Sumuhun kunaon atunya aden teh bet janten kitu deui. Disangki mah bade saterasna we leres ngalaksanakeun kewajiban. Kasebat caroge kanu janten bojo. Kapan caroge teh disebatna ge kapala rumah tangga nu tanggal waler kana sagala rupina. Kamari ieu teu mulih ge ukur sawengi 2 wengi nanging ayeuna tos 13 dinten. Maka ning neneng ngandung tos 7 sasi. Sedang nu ngandung darah teh atuh kedah salamatan 7 sasi kajabi upami tos kagungan putra aya 2 tilumna. Neme tara salamatan 7 sasi ge atuh teu sawios-wios ari bungaran mah aya sakedahna. Ku timburu bibi mananging duka ketang aden teh sapros kabengbat ku hiji istri. Neneng da sapiraku upami anjeunna teu damang mah piraku atuh rerencanganna teu ngawartosan. Atanapi teu kersa ngajajabkeun onaman mah sareng piraku deui padamel di kantor. Salah saurang teh anu kadieu naroskeun aden. Pamite mah aden teu ngantor. Atuh cobian we ku neneng tinggal ka kantor na aya na teu aya aden ngantor. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun dongeng. Harita sabada cumarita panjang lebar biijot tuluy diuk hiji Neng Dewi nu keur tungkut. Ka kantor kumaha ari bibi moalnya biburayang buruyeung kieu ka kantor era tubi. Ayo disangki abdi nyusul-nyusul nu jadi salaki teu balik-balik. Keur nya geus aya kana 13 poena teu balik. Ongkohan abdi mah salila dipihukum ku Kang Japar nepi ka ayeuna can pernah lahaloho ka kantor. Komo keur ama aya keneh mah. Nyata era sok sin aya nu nyangka nyusul-nyusul menta risiko atawa salaki tara balik-balik. Ieu we di abdi mah era ku ibu. Nya ge kasebut indung geus jode-jode nanyakeun Kang Japar geus lila tara setor-setor. Kapan biasana mah aya saminggu sakali, aya 10 poe sakali. Pelatna 2 minggu sakali sok setor. Ayeuna cek ibu geus aya kana 2 bulan leuwih teu setor saperak-perak acan. Kumaha upami ku bibi ditinggal ka kantorna, naha aden ngadamel naha henteu. Cek biijot haat rek nempo Japar ka kantorna. Entong bibi hayoh ke ambek. Keun bae sadatangna tong make diteang ka kantorna sagala. Kawas nu can apal we kana adat Kang Japar bibi mah. Lain abdi teu narima kana kanyaah bibi rek mang nempokeun Kang Japar di kantor. Ngan karunya bisi mami bibi manggih caritaan teungeuna. Abdi mah ngarep-ngarep nu jadi salaki teh perlu nama rek nanyakeun perkara teu setor ka ibu geus aya kana 2 bulana. Kahayang abdi mah meunang ku henteu duit gancang nepungan ka ibu. Ulah rek arep-arepeun. Meunang wae duit gede leutik gancang serenkeun. Teu meunang duit sacarita ceuk tadi ge jelema mah kudu hade ku omong goreng ku omong. Bising disangka ku ibu mah dina meunangna duit dipake keperluan rumah tangga di dieu. Sawios ari ku neneng diwagel mah sakawitna ku bibi mah bade ditinggal we ka kantorna. Naha aya naha teu aya. Pami teu aya bade naroskeun ka padamelna manawi padamelna uningaeun. Naha nuju kaluar kota atawa nepi teu damang. Pami teu damang di mana teu damangna nah di rumah sakit nah di rerencanganana nu sasarengan
usaha karena hayam sareng Aden cek diijot. Ari nyarita kitu ari putengis teh nu keur diupat rentang-rentang datang make motor. Atuh Neng Dewi meuni curingha. Geuning panjang umur Nabi Ijot ari diupat mah ngrumu. Laras we Aden Neng. Cek diijot ukur sakitu gancang ka jero rek nyician cai. Kenaon ngajendule di luar? Cak Gerwi. Japar mihul ananya bari unggah. Pangestokan samulina akang kumaha? Awak mah berkah sehat, tema Japar ukur sakitu. Bari ka jero dituturkeun ku Neng Dewi. Dek Japar liuk ditumbu. Akuru menghapna narik napas jero. Guprak nunda rokok jeung korek api dina meja. Hari Neng Dewi mah katukang. Reke nyician cai padahal Biijot geus hideng nyician cai. Geuning Biijot geus nyician cai borosa tadi nama abdi rek nyician cai. Jeung atuh kajerokeun ke abdi rek ka cai heula. Cek Neng Dewi para mitra bari tuluy asup ka kamar mandi. Atuh Biijot kajerongan terkeun cai di bapian. Kasampak Japar keur melenguk we siga nu keur ayan di pikiran. Aden damang cek Biijot bari nuna cai cager bi. Eueuh semah ka dieu Biijot. Tema Japar kalawan nanyakeun semah siga nu terus rasa pamajikanana kadatangan kudu jadi nipohan. Kamar ieu Aden kahalangan ku 10 dinten aya ibu neneng malih kenge 4 kali ka dieuna oge. Naon cenah ibu ka dieu? Japar tuluy teh. Duh ka atuh Aden. Bibi mah teu kantos mayunan nu ngobrol sareng neneng we. Sareng deui bibi mah tarawantun mayunan tamu ari sanes tamu anu prayogi ka bibi mah. Temal Biijot teu papanjangan gancang ka tukang deui. Bari mawa baki ongkohan Neng Dewi Norojo tas cai. Nyawi ceuk Biijot aya ibu ka dieu. Japar nanya kanu jadi pamajikan bari neuti. Tema Neng Dewi ponok gek diuk paharup-harup bari pasemon rada alun. Aya naon cenah ibu ka dieu? Tanyana bari teu leupas tina paneuteup. Riyogina mah bari ka akang ku abdi disangemkeun teh 10 dinten teh aya mulih-mulih. Hari Dewi mah keur dibejakeun agang di 10 poe teh balik-balik. Matak mah bejakeun keur hubungan dagang ka luar Jawa gitu. Itu bisa ngaragangan pisan ka salaki teh. Sigana lamun salaki boga lampah goreng oge bisa bejakeun meureunnya ka batur. Cek Japar ngajalendang karu jadi pamajikan. Bade teu diwartoskeun kitu kumaha da saleresna engkang 10 dinten teh aya mulih-mulih. Pamikir mah sacaca engkang moal mulih salami 10 dinten sasauran atapi amanat ka abdi. Jadi aya ibu atapi aya tamu di mana wae wartoskeun nuju ka luar Jawa pangingan ku abdi jadi sangemkeun kitu nuju ka luar Jawa hubungan barang. Kapan ti akang teu aya amanat naon-naon. Mun ku abdi bisa ngeujeun mulih-mulih we teh 10 dinten. Tema Neng Dewi. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra pamirsa, memang tu salah Neng Dewi merangkeun saujeratna. Eta ibu perluna ka akang aya naon cenah? Priyogina mah bade naroskeun setoran naon? Mau naroskeun setoran artos dan saur ibu tos 2 sasi langkung akang tara setor. Kadieuna ge aya kana 4 kalina saur ibu teh. Kapengker mah akang sok setor sakieu ari ayeuna tos 2 sasi teu setor. Sangam abdi teh duka ibu jalaran abdi mah di mana akang mulih ke tara turas-taros naon-naon. Nya ibu mah sakadar nyaho setor wungkul teu nyaho kayan perusahaan keur maju henteuna. Moal hade akang nyetorkeun sikip panononaman mah. Sedengkeun ku ayeuna tiap-tiap perusahaan keur sepi. Dina aya penghasilanana oge. Wah, boro-boro setor ka ibu keur kaperluan di kantor ge pas-pasan. Moal hade pagawe atuh nalong ieu nalongkrong teu cai-cai acan mah. Komo bari pagawe teu kabayar mah kuriak ribut we ulah-ulah kantor diruksak. Mayakeun demonstrasi. Cek Japar bari ngotretkeun kayu api kalawan disunutkeun kana tungtung rokok sabab rokona pareum. Sabios ari teu aya setorkeuneun mah taina kumaha perkawis abdi jalan tos 7 sasi. Neng Dewi ngalegot kana urusan dirina. Dari kitu
Kapan anu mungaran ka kandungan mah tanapi ka sebat dara kedah salametan 7 sasi nu sanes ge kitu nuju ka kandungan 7 sasi kedah aya salametan. Yeuh wi bibir akang ge baseuh keneh tas nyaritakeun urusan usaha keur sepi nu matak akang teu bisa setor ka ibu. Ayeuna Dewi hayang ngayakeun salametan 7 bulan. Ari boga onamaan mah keur biayana pek wae. Akang mah boro-boro boga duit pikeun salametan 7 bulan hayang ngaroko ge meni seuseut ayeuna mah. Tu kami abdi gaduh mah moal aya maksad bade nyuhunkeun ka akang. Nyari teu boga mah tong make hayang ngayakeun salametan 7 bulan sagala atuh. Da salametan 7 bulan mah teu mahi ku 40-50 ribu atuh barina ge. Cenah batur anu keur ka kandungan mungaran geus 7 bulan ngayakeun salametan. Keun bae atuh nah batur mah. Tong nurutan teuing batur barina ge. Sanajan teu salametan 7 bulan ge da moal matak jadi dosa atawa matak jadi manawa kana diri. Awewe bangsa deungeun ge ye nu ka kandungan mungaran ceuk urang kasebutna dara tara make 7 bulan. Budakna sarehat deui. Jugana nu ka kandungan geus 7 bulan tur dara di mana budakna lahir aya cacat jasmanina pana eueuh pek tanyakeun tu ka Bapak Ustad atau ka Kiai Bapak Haji. Nah matak jadi dosa lamun awewe ka kandungan geus 7 bulan teu salametan. Geus tong mikirkeun urusan salametan 7 bulan barina ge lah. Angguran boga duit mah simpen pikeun persediaan dina waktuna rek ngalahirkeun. Sajaba dipake dahar teh. Ulah kieu bisa salametan 7 bulan dahar elok-elokan. Atawa dina waktu ngalahirkeun teu boga popok-popok acan. Atau teu bisa mere ka paraji kapan matak era. Matak wayahna akang mah teu bisa mere ieu. Sabab ku teu boga duit wakuna mah. Bisi ibu isuk pagi tok ka Dewi bejakeun we ku Dewi. Moal bisa setor kitu ongkohan ayeuna mah. Hubungan jeung ibu teh matak akang tara setor oge ceuk Japar. Geus ka mana karep ngomongna teh sabalang bentor. Nu teu pantes diucapkeun kalawan nyebutkeun geus eueuh hubungan naon-naon jeung ibu dedeh mitohana. Atuh puguh we Neng Dewi rada ngaranyu. Ku ngadenge caritaan salakina nyebutkeun geus eueuh hubungan jeung indungna. Kumaha Kang? Kupingan teh tos daya hubungan sareng ibu. Neng Dewi terus neuteub seukeut. Nya geus eueuh hubungan naon-naon da ieu mah. Nah, Kang geus sasauran kitu sagala. Kapan perusahaan teh kagungan ibu kakantun ti almarhum mama. Ceuk Neng Dewi teu leupas tina paneuteupna. Malah beungeutna rada beureum. Nah, tong make jeung naha sagala. Nah, bareto Dewi teu kungsi macakeun surat-suratna. Surat naon? Dewi mah kawas geus pikun wae make nyakeun surat naon sagala. Kapan bareto ibu geus nyieun surat pernyataan nyerengkeun perusahaan ka akang. Kapan Dewi kungsi maca isina eta surat pengangkatan ayeun akang diangkat jadi direktur. Heueuh nu mimpin perusahaan bari nyerenkeun sagala rupa perusahaan. Piraku teu kungsi maca. Sanggeus dibaca piraku teu ngarti kana isina. Eta surat ku ibu diteken nu ngangkat akang jadi direktur. Leres abdi ke kantos maos eta serat teh yen ibu ngangkat engkang janten direktur. Nang ibu mah mung sakadar ngangkat engkang janten direktur. Perusahaan mah tetep we kagungan ibu. Pamiki kitu ibu mah serahkeun perusahaan sareng kakayaanana nu aya di kantor da bari serat pamasrahan perusahaan dipidamelna di notaris nemeh hak engkang. Teu bisa. Tetep perusahaan jadi hak akang. Sebab kasebut direktur tanggung jawabna mencakup keseluruhan di bidang usaha. Pek rek ngayakeun pengaduan ka mana? Moal aya pamenangan keur ibu mah tuh. Lamun kitu ibu sakadar nitah nungguan kantor kakara keur akang. Eueuh hak ngawasa kana eta perusahaan. Da ngaranna ge nungguan. Ceuk Japar asa aing ngarti. Asa aing ngarti teu deungeun. Tur boga anggapan eta perusahaan ditinggal almarhum Bapa Ramlan teh hak manehna. Kalawan make nangtang lamun nangtang teh mah ngajakan perkara. Kulantaran Neng Dewi mung kapapanjangan jeung sieun salakina terus emosi, jep we Neng Dewi mah jempe. Ongkohan Neng Dewi ngarumasakeun keur ka kandungan sok sieun cilaka. Atuh Japar ge jempe tapi bari mencerong keneh kanu jadi pamajikan nu keur tungkul. Heuleut sawatara menit sanggeus atuh harita teh para mitra. Japar nyarita kitu di luar aya sora nu uluk salam lalaki geus kolot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Neng Dewi bari ngorejat nangtung. Kojeng ka ngalengka ari Japar ngoloyong ka kamar.
Anak berai panto dibuka si horeng uluk salam temang kanta badegana Ibu Dede. Gening emang mangalingi mang. Daomang nening, mang kanta nyolongkrong sasalaman. Pangestu mang dupi ibu kumadamang. Manawi tuang ibu teh parantos tilu dinten teh teu damang neneng. Teh mal mang kanta gek diu. Hutan teu damang ibu teh kasawat naon mang. Saur tuang ibu mah nyeri mastaka sareng patuangan asa dicocogan ku jarum. Ubah mitos karaos teh sirik adug songko neneng. La ilaha illallah aya-aya we cocoba teh itu teh ieu teh. Eta parantos diparios ka dokter mah Neng Dewi rumahu. Anu mawi teu acan neneng jalan ka dokter teh komo ka rumah sakit mah kena aya waragana. Sedang tuang ibu bujeng-bujeng kagungan artos kangge lalanong ka dokter. Sok sumawonten ka rumah sakit sakalieun anjeun aya kapalai ge sok dipangweserkeun ka emah ku mang. Karsan mah gaduh sisimpenan sapeser. Bupi aden kumaha neneng aya meuli? Ceuk Mang Kanta sanggeus nyaritakeun anu jadi dunungan, ngalegot nanyakeun Japar. Kalersan neme kan? Neme sumping, teh maneng Dewi torojol Japal kaluar ti kamar. Tadi mah ka kamar sotenan rek nyokot jas. Geuning aya Mang Kanta geus lila mang? Ceuk Japar bari numpangkeun jas kana sandaran kursi. Bumawi neme aden kumaha mang aden? Mang Kanta ngoreja tetuluy sasalaman. Cager, kuring teh kakara balik mah. Teh mah Japar gek diuk dina kursi panjang. Ngareneng jeung Neng Dewi. Bogih ti mana aden? Biasa we di luar kota hubungan urusan perdagangan. Nanya kitu ku waktu ieu mah keur sepi mah. Aya naon Mang Kanta ngahaja ulin we ka dieu teh? Eta sumuhun. Sanes ngahaja maksud amangan aden. Nemeng we teh ngaroskeun neneng ngawartosan neneng ibuna neneng teu damang tos opat inten ayeuna sumuhun. Ibu gering naon? Japar teriuk-riuk siga nu reuwas. Ai saurna mah nyeri mastaka sareng patuangan asa dicocogan ku jarum. Sawengi tadi mah hampir teu kulem atuh. Atuh mangge kacanakeun teu tiasa monok ngajajentul we di tengah bumi. Nu salajengna mang teh kajurungan ku ibuna neneng saurna teh. Pangwartoskeun neneng sareng upami aya aden nyuhunkeun kangge ka dokter. Manawi aya nu setor sametan jalan aden tos hampir 3 sasi. Teu aya setor-setor. Itu manawi maksud mang kadieu teh aden. Mugi ulahan teu kawahanan we jan hawatos ka ibuna neneng su. Cek Mang Kanta dina cumarita naliri. Ogoh bieu ge kuring geus nyarita kanu jadi pamajikan. Ayeuna mah keur sepi boro-boro bisa mere ka ditu ka dieu hayang ngaroko ge seuseut lamun kuring teu balang siar kaluar mah. Pamajikan kuring hayang salametan 7 bulan teu dibere. Saperak-perak acan da ku eueuh teh atuh mah. Wayahna bejakeun ka ibu lain teu hayang nulungan kanu jadi kolot. Nganaon anu kudu dibikeun ku kuring. Kayak di mana kuring aya milik moal burung dibere keur meuli ubar-ubar bae mah. Cenah eta ibu maksudna rek nanyakeun setoran ti nu malayar hutang. Dina ayana ge, nu malayar hutang teh moal bisa dibikeun ka ibu. Kamari ieu mah kuring sok nya ieu nyerenan duit ka ibu. Lain setoran tina hasil usaha eta mah. Kaingetan ti kuring we, karumasaan ti kuring dumeh ibu nyerenan perusahaan ka kuring. Samala bieu geus dicaritakeun kanu jadi pamajikan kuring. Walhasil perusahaan teh geus sakuring, ceuk Japar. Atuh para mitra keukeuh anggapan manehna mah Ibu Dedeh teh nyerenkeun perusahaan. Padahal Ibu Dedeh mah sakadar Japar diangkat jadi direktur nu hartina sakadar manguruskeun perusahaan. Ngartieun para mitra Japar mah. Ai direktur mana nu boga perusahaan, mana nu direktur kitu nya. Direktur bagian eksekutif eta mah teh. Aduh nu ngurus usaha. Nu boga nu beden deui aya namina upami perusahaan mah namina teh komisaris kitu para wargi. Aduh eta wakil-wakil para pemegang saham cenah. Nu boga perusahaan namina komisaris. Komisaris eta boga hak bikin ngangkat direktur kitu cenah para mitra. Aduh, ieu dasar Japar rupa bodoh tapi belegungnya para wargi. Rupa bodoh tapi belegung. Mangga ngaso heula ngaso.
Pamargi kaum dangu Japar kekeh boga anggapan maneh nama nyaeta ibu dedeh teh nyerenkeun perusahaan padahal ibu dedeh mangan sakadar Japar diangkat jadi direktur anu hartosna sakadar manguruskeun perusahaan. Keke punten adena teu lepat ku kupingan kitu da saur aden eta perusahaan dipasrakeun ka aden. Nya kitu geus dipasrakeun ka kuring. Watina ibu mikeun perusahaan jeung kakayaanna secara mutlak. Keke punten aden sakaterang mang ma ibuna neneng teh. Sasauran perkawis perusahaan dipasikeun secara mutlak ka aden. Ibuna neneng mamung sakadar ngangkat aden janten direktur kitu ge pamunut aden. Da mangge nalika ibuna neneng nganawi serat pengangkatan kantos maos adena mung sakadar dijantenkeun direktur. Dan eta perusahaan tetap kagungan ibuna neneng. Pamibade masrahkeun teh mah tetapi masihkeun kedah ka neneng jalan neneng putrana su. Cek mangkanta wani ngadebat kana caritaan Japar. Tur wani netep seukeut kana beungeut. Teu bisa mang. Teu bisa we tetep hak ibu sanajan eta perusahaan ditinggal almarhum ama oge. Tetep ayeuna mah geus sakuring geus mutlak boga kuring. Kasebut direktur teh ngabogaan wewenang tur kawasa. Lamun kitu ibu ngan sakadar ditah mang naringakeun perusahaan ka karah hak ibu. Geus ena tong loba ting dongeng lah. Da kuring urusan ieu. Ongkoan keur mang teu kudu campur kana urusan diri kuring atawa kana urusan rumah tangga kuring. Saya aya duit ye 20.000 bikeun ka ibu. Bisi aya ka hayang nama. Saya ge pamerdih keur meuli bensin ye bisi ngasaateun di setengah jalan. Cek Japar bari nuna duit 20.000 hareupeun mangkanta. Kalawan teu ngareret-reret acan kanu jadi pamajikan terus we indi. Make motor cek paribasana teu ngareret deui. Harita ge para mitra katukang. Sanggeus Japar eueuh segruk. Neng Dewi ceurik bari nungkupan beungeut. Atuh biijot ge kabawakeun cuma limba mangwatirkeun kanu jadi dunungan. Anu teu weleh manggih wae kaprihatinan. Anu ku kalakuan nu jadi salakina. Ari mangkanta gogodeg kalawan pokna setengah ngupahan Neng Dewi. Kumaha emutan aden cenah teh nya. Namang nu bodoh kitu na aden nu teu ngartos. Aya ke perusahaan diangkat hak anjeunna majarkeun tuang ibu masarahkeun perusahaan sareng kakayaanana. Pada tuang ibu mah sakadar ngangkat anjeunna janten direktur. Janten langkung kuasa mah nu ngangkat panginten atuh. Da mangge kantos mau serat pengangkatan anak aden janten direktur. Kitu ge tadina mah tuang ibu teu aya maksad bade neken. Mun teu aya maksad bade ngangkat anjeunna janten direktur. Mung aden keukeuh wae. Uing bade masrahkeun teh mah panginten. Kedah ka neneng kasebat putrana moal nya masrahkeun kanu janten mantu. Nanging sawios neneng ulah diangge emutan teuing. Dan kege perusahaan moal burung ka pimiliku neneng. Sanaos teu ku neneng ge tantos we ku tuang putra. Cobi ieu masihkeun artos ieu masihan artos 20.000 rupiah. Majar teh tuang ibu bilih aya kapalaina. Atuh artos sakieu mah di mang ge aya. Ayeuna kumaha pangemut neneng na aya maksad bade diuruskeun kan wajib. Sumuhun tina perkawis perusahaan diangkeun ku tuang raka. Pami bade diuruskeun kan wajib, mangge bade nyering hoyong terang kumaha saur nu berwajib kitu. Cek mangkanta akhirna nanya kana pamadegan Neng Dewi. Sasa atuh saacana aya jawaban ti Neng Dewi mah. Biijot miheulaan nyarita bari nyusutan cimata ku tungtung kabaya. Ti ditu mah nguatan kana caritaan mangkanta. Saena mah uruskeun kan wajib atuh neneng lah. Sabios tong ngemutkeun aden ata caroge neneng. Dabongan anjeunna kitu saolah-olah nyiksa. Pamijiksa teh mah kana batin neneng. Kahiji sering taramuli rugi ka welasna dinten jabi awis-awis masihan resiko. Nama ge neneng mulut kangge salamatan 7 sasih tibatan masihan kalah ka di banduan apana. Nu mawi sangem bibi malangkung saya uruskeun we kanu berwajib. Pikeun tuang ibu teh meungpeung tuang ibu aya keneh. Keun bae bi moal rek diuruskeun kanu wajib lain abdi sieun kudu jadi salaki. Ngan barabe sajabati kitu kudu boga biaya ngayakeun pangaduan kan wajib teh da teu gampang teu kitu sacara kitu bae acan ongkos ka ditu ka dieuna
bari leuheung bisa rengse ku sakali tur kabeh milik ku abdi. Narajang dina teu bisa rengse 2 kali. Jaba abdi burayang bureuyeung, ari katamah-tamah abdi katalian keneh ku hukum laki rabi. Nya kajaba lamun abdi pepegatan mah bari geus salamet ngalahirkeun kana pasti ku abdi diuruskeun kanu wajib. Ceuk Neng Dewi saolah-olah reka disabaran bae heula. Ongkohan memang bener ngayakeun pangaduan teh dina urusan harta kakayaan mah teu gampang. Teu bisa sacara kitu bae atawangan saukur ngalaporkeun. Ngaso heula para mitra kaum dangu, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, ningali kaayaan salakina kitu tapi Kuneng Dewi mah saolah-olah rek disabaran heula. Ongko memang bener ngayakeun pangaduan tina urusan harta kakayaan teh teu gampang. Teu biasa sacara kitu bae atawangan saukur ngalaporkeun. Atuh Neng Dewi pokna. Ngan abi mah amanat ka emang omat ka ibu ulah cacarita aya Kang Japar. Komo bari nyaritakeun sakumaha caritaan manehanana. Bisi ngaganggu kana pipikiran ibu, mana ibu keur teu damang. Bejakeun can datang kitunya. Ceuk Neng Dewi ipat-ipatan ulah ngabejakeun salakina aya. Pilaku deui atuh Neng. Manggaduh emutan kitu su. Komi disangemkeun teh mah sakumaha cariosan Aden. Sami sareng mangamihan panyawat we ka tuang ibu. Mung ieu perkawis artos kumaha nabantun wae kalayan dipasikeun ka tuang ibu. Duit nabawa wae kalawan bikeun ka ibu. Bejakeun ti abdi bili ibu aya kapalai mah. Jeung punten abdi can tiasa ngalaya da puguh keur burayang bureuyeung. Mudah-mudahan we ibu sing ngadamang deui kitunya. Kumang atuh ai kitu mah kumang bade dibantun we kalian bade dipasikeun ka tuang ibu su. Ceuk Mang Kanta bari ngarawatan duit 20.000. Kalawan dipesakan tuluy pamitan balik. Ari disuguhan cai oge nolak sabab nu jadi dunungan sieun arep-arepeun. Jeung ngarasa melang sabab keur gering. Jaba di imah eueuh sasaha pisan. Kunaon bibi abdi teh jadi kaya kieu teu sangka baris berwit ku kaprihatina jeung kapeulihan batin. Nya nu jadi salaki bieu balik disangka marek lila ari heug init deui. Bari ka abdi teu ngareret-reret acan ku juru panon. Nah kunaon atuh salaki teh jadi kitu siga nu teu betah cicing di imah. Sajabati kitu perusahaan teh tinggal bapak abdi ngadon di aku ku manehna. Leuheung di aku hak manehna ge ari penghasilan dibikeun ka abdi. Moal cana kadahar keneh ku abdi. Da ieu mah boro-boro ka kaserenan hasil dina perusahaan ngaresikoan ge pan. Jarang samede bareto. Laras neneng panyanten bibi ge Aden teh bade lami we kalayan sacara mulih. Nah kanu jalan hade teh biasa. Kanu janten garwa ge biasa. Heug kalah kacengkat deui bari sangem paripaos. Teu sirikna ngusap birit bari init. Mung teu we ti bibi maneneng. Pamineneng bade ngarus ieu maula kana kasobaran mah ulah ka pamengsobar atuh neneng. Nyakeun bae bi. Gua abdi rek disobaran heula. Hayang nyaho nepi ka mana geletuk batuna kecebur caina. Pokok nepi ka mana nya. Manehna kitu teh nah aya lilirna nah rek angger wae kitu. Lamun manehna kitu bae kana pasti we abdi rek menta pipisahan. Perkara budak-budak kitukeun bae sanajan bapana eueuh ge piraku henteu siri teu aya milikna. Nya bi mun teu inget abdi teh boga duit ngan 10-10na 10.000 pamayar hutang ti bi era isukan jung duit dengan 10.000 teh keur mayar hutang bi era isukan jung kadieu ku bibi beulikeun beas atawa keur pangradinan meuli kue hahampangan we 7 rupa. Heug eta panguburna mah ku bibinya panguburkeun nyieun eta 10 piring mah nya keur nu dareukeut keun bae ngabubur oge tambah teu teuing salametan 7 bulan we. Ugu ari kahayang mahayang sugema samalaya batur
bisa numpeng jeung sok ngerujak 7 rupa nanti mana atuh pikeun biayana minta akan jadi salaki tibatan mere kalah katipu pun careng carios ngabubur maneneng dah di palara salametan we nu priyogina mah insyaallah enjing bibi bari ka pasar bari sakantenan sinang ka Paraji nya isukan we ayeuna mah geus beurang teuing wayahna tong ieu panggejeuhkeun nya ku bibi ajuga duit ngan 10.000 na rek ayeuna dicekel duitna tuh ku bibi enjing we neneng lah dipasikeun ayeuna mah hayo ke ical mangkaning bibi masuk limpeuran jauh tema biijot tuluy ka tukang bari mawa gelas urut Japar atuh Neng Dewi tuluy ka cai rek abdas sabab can salat lohor para mitra anu mulya keresana pitulung marengan kamurahan Allah Subhanahu wa taala aya milik ti jabang bayi anu dikandung sorena kira-kira jam 4 sabada Neng Dewi atas salat asar kasemahan ku saurang awewe pantaran Neng Dewi umur 30 tahunan si horeng eta teh babaturan sakola waktu di SMA demi katelahna Julaiha atuh eha dina lawang kamar oge geus seuih rangkul buanana pada sono da puguh aya 12 tahun teu tepung ari katamah-tamah keur sakola dalitna keur samalah jeung asa jeung dulur petku hini Neng Dewi nyarita nyaan asal dina pangimpian Dewi maju teu sangka bari patepung deui juga taget ya inget masalah peuting kamari duka peuting bangkukna ka impi-impi ke Dewi keur neangan hayam jago leupas dina hitungan teh ceuk ya juju teh nya kitu hayam teh geus leungit teh tong diteteangan we ka capek-capek ari lilir kalawan ningali kana jam kakara jam 1 ceuk nu jadi indung teh teang ka ditu boga sobat mah bisi gering nu matak gancang we hari teh juju ka dieu danya eta sok sieuna aya nu gering tapi kebeneran deui sehat jeung keur kakandungan geus sababaraha bulan boga budak teh juju mah nanyakeun budak moal nanyakeun boga sabaraha rakit muning atau boga sabaraha hektar sawah ceuk Julaiha meuni uplek ngobrol ngaso heula para wargi sadaya ngaso para mitra anu mulya harita Neng Dewi nyarita deui teuing cek Neng Dewi ukur sakitu siga nu berat nyaritakeun ka aya nu jadi salaki sakitu ge Julaiha surti kana eusi hate Neng Dewi rai Julaiha muka loket nu dikaluarkeun tina tas kalawan pokna bari nuna duit salamar 50.000 maju nyumang sapeser balanyakeun sacukupna ulah ngabubur teuing era payana juju moal bisa milu nyaksianya dina waktuna isukan salametan Julaiha ngasupkeun deui loket kana tas ari Neng Dewi teu buru-buru ngarawatan salah kana huleng we para mitra bari jeung cuma 5 harita teh manehanana teu sangka baris meunang milih ke ti Julaiha atuh sobatna teh atuh Julaiha pokna bari neuteu top gerawatan wi dengan wayahna jujur teu bisa ngabantu gede-gedenya kumahannya Dewi teu buru-buru ngarawatan sotenan lain soal gede leutiknya ngan Dewi ngerasa bingung kudu kumaha malesna kana kanyaah ti anjeun paling-paling Dewi ukur bisa ngucapkeun nuhun kalawan manjatkeun doa mudah-mudahan kanyaah anjeun aya nu males deui leuwih ti kitu oge utamana mudah-mudahan amal anjeun masih menang imbalan magfirah tinu Maha Kawasa ditarima atuh ku Dewi nya jeung ceuk Neng Dewi bari nyusutan cipan nyampe kerawatan salangsuna atuh juju ge ngadoakeun mudah-mudahan we di mana waktu rek ngalahirkeun sing lungsur langsar sing sehat sing salamet oge budakna sing jadi umat nu soleh disagigireun gede milikna keun irah-irah juju ka dieu deui
lamun bebeja kan jadi inung ngarek monok mah di dieu pasti monok di dieu nanti bebeja ongko anu jadi inung ke sore rek manggieunkeun kue kanu karyaan lamun ka dieu barangna tuh jeung jadi salaki juheg tepungkeun ka Dewi bisi diparengkeun tepung di jalan Pasampangan nya lamun boga salaki mah meureun upama ayeuna ge bareng jeung salaki can boga salaki kitu ju teh Neng Dewi netep seke. Waktosna seueur. Jika dieu heula para mitra kaum dangu carios nyambung anu judulna nyaeta Rusiah Tanjung Sari.